Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-ihtisosu ari ieu eta bebuat mertelakeun ihtisos. Al-ihtisosu ari ihtisos kanidain eta tetap seperti munada. Dunayain barina teu make ieu nida. Ka ayyuhal fata ari contona eta tetap seperti lafaz ayyuhal fata. He pemuda. Maksudna pemuda anu aya nu ditangtukeun. Biisrir junia hal tetap itu ayyuhal fata cicing dina sabada lafad urjunia akhussu ayyuhal fata wa qad yura dza duna ayyin tilwa al kamislinahul urba ashqamam badal wa qad yura sareng rajin diyakinkeun dza ieu ihtisos duna ayyin bari teu make lafad ayyun tilwa al kana anu disandingan ku alif lam kamislinahul aroba ashomam badal ari contona eta saumpamana lafad nahul urba nahul aroba ashomam badal nahnu ari nu urang sadaya al aroba ditangtukeun ka urang Arab asho eta leuwih bager itu nahnul arob ashoman eta anu leuwih bager ti jalma badalan nu masrahkeun itu man.